Sarua tapi beda, sarupa tapi teu sami. Nu mika cinta urang dugi ka nutup soca atawa ajal nyaeta indung. Nu mika cinta urang tanpa ekspresi mata nyaeta bapa. Indung nu ngenalkeun urang ka alam dunia. Bapa nu ngenalkeun alam dunia ka urang. Indung nu mawa urang kana kahirupan. Bapa nu mawa kahirupan ka urang. Indung nu ngajaga urang supaya teu lapar. Bapa nu ngajar urang nyaho makna lapar. Indung nu mere rasa mika asih jeung mika nyaah. Bapa nu mere rasa tanggung jawab. Indung nu ngajar urang supaya teu labuh. Bapa nu ngajar urang kumaha carana hudang mun labuh. Indung ngajarkeun urang bisa lempang. Bapa ngajarkeun urang kana jalan kahirupan. Indung ngajar urang liwat pangalamanna. Bapa ngajar urang keur meunangkeun pangalamanna. Indung ngenalkeun ideologi. Bapa ngenalkeun realitas. Kanyaah indung uninga ti mimiti urang dilahirkeun. Kanyaah bapa uninga mun tos teu aya. Pika asih bapa urang, pika nyaah indung urang salila aranjeun masih aya. Imah moal katingali cenghar tanpa kehadiran anak, tapi imah bakal leuwih tiiseun sepi lamun indung sareng bapa tos teu araya. Ieu ngan sekadar lenyapan sasarengan keur urang sebagai anak jeung sebagai indung sareng bapa keur barudak urang. Sebagai keluarga urang kudu saling ngingetan, saling mika asih, malahan saling ngahampura. Urang teu bisa milih nangtukeun rek lahir ti keluarga ieu atawa itu. Sadayana tos dirancangna sarta urang uninga yen rencana Allah teh salawasna sae. Tinggal kumaha pilihan urang, milih keur ngucap syukur sareng bungah atawa ngeluh sareng teu boga rasa syukur nepi ka teu kungsi bungah.